Mareman agama malain ku songsro. Panggil ke pendopo, bere berkat. Itu. Saya sebenarnya. Kok beda sih? Ye, siapa 3 juta, ini 2 juta, goblok ke bupati. Ditelus siapa yang bupati? Ye, kok nggak beda-beda? Kok gue derajat tak kan yang waleti. Teka rasa di pareman agama, lirik terjeng dirusak agama, lirik terbeda jeng mareman. Cara baheula Yahudi jeng Nasrani, ngerusak agama Allah. Lirik terbeda jeng mareman lampu. Lamun tidak parem-parem, tiup parem, tidak parem, ngan syukur gegedeberan, tiup deh gegedeberan, mau kencang, wah, parem, oh gitu. Nah, kakak ieu mah sakitik diberena teh 2 juta, gedeber, 5 juta, gedeber, 10 juta, masih kene gegedeberan kene bae. Karimun, pas. Jadi berarti agama nu dicekel ku yana ku karimun selesai. Kanyawan pareumna masyarakat geus bungeun ngamamum kanyana, masyarakat bungeun ngaji kanyana, makharijul hurufna baja hebat, nyaritakeun carita bahasana luar biasa janyana mah atuh sakola ieu ditata. Tapi kunaonna tuh ngaji teh di masjid nu tata dina aya 100 200, di masjid kuarimangan aya 5an. 5 ge tihang masjid 4. Jadi ngaji. Tah tanda pareum teh kos kitu teh tah. Tapi waya ballahu illa yutimman nurah. Allah berkehendak lain itu ditahanan ku Gusti Allah. Kecuali Allah geus nyampurnakeun agama dibere kuatah di zaman mana bae kiai nu Allah deuk ditangtayunan dibere kuat.